Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semkuring ngomajakeun utah channel subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkeun notifikasina. Kana para subscribe hatur nuhun pisan, mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana dijembarkeun rezekina, dipanjangkan yuswana tur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang lanjengan bae jajar cerita Sunda. Jawara Pedak Mas dina bagian anu ka 57 na. Kesadayana mararanco. Ragetek mangsa alam berang jadi poek. Jangjang berang geus ngalingkup digantian ku poek. Surat cihcir cari cangkas pabence jeung anu sejeuna harita teh disarada patembalan jeung pada baturna. Surah bangkong harita teh kadengen cing borokododod di sisi solokan. Nini Ismi jeung Ambu Salsi harita teh geus aya di jero imah panggung anu bersih tur resik. Pokona mah katingali eta imah teh menikeun kacampernik. Dibarengan ku hiji wanoja remaja putri. Harita Nini Ismi jeung Ambu Salsi nuju calik we di tengah bumi. Eta wanoja teh mereka daharan kayaning, cucur, cau, opak, ranginang jeung anu sejen-sejena di imah teh geus ngabarak seperti anu geus memang dipersiapkeun ti anggalna. Bob eta wanoja remaja putri teh cemarita. Mangga, Mak. Oge, teteh. Dituang gira eta ceneuteunana saaya-aya we. Ye caina mah, cai entena aya. Bade kopi oge aya, Mak. Mangga we eta mah. Leueut eta mah da sadayana ge tuangeun. Mangga. Nuhun pisan, Nyai. Manteng ka cida bunga na. Datang ka dieu teh geninganan disuguhan sagala. Aduh. Padahal manteng repot-repot kieu atuh Nyai. Mak teh janten asa kumaha gitu. Teu naon, Mak. Abdi mah ngiring bingah ku kasempingan emas sareng teteh di dieu. Suga teh keng asa-asa. Bilih bade ka pancuran mah mangga aya di pengker. Oge bilih teh mangkin teh bade nyonong di dieu. Bade bobo mangga, kamar mah aya 2, Mak. Hatur pul pisan. Hatur nuhun pisan geunis. Mak teh asa di tumu umur ieu teh. Punten aya ku mak ditampi ye caina nya, can tenen oge. Mohon mangga, Mak, mangga. Nini Ismi Ambu Salsi harita teh ngaragamang kana cai. Cirilik harita teh dijijikeun kana gelas awi. Sageus pinuh mah regot-regot harita diinum. Aduh, karasa seger kana naonna, kana ti korona. Sageus kitu mah gap kana ranginang cakrauk eta ranginang teh di gayem. Jabat teuing eta ranginang teh meureun kakara meunang ngagoreng gitu ge, entak rangu oge gitu. Amdoi kana cucur, amdoi kana cau munikeun ka cacamuilan duaan teh. Sidengkeun wanoja anu geulis teh eta wanoja teh harita cicing we ngan saukuran ningalikeun. Henteu ari milu barang dahar mah ngan melong we hungkul. Ya sabadana barang dahar ini Ismi jeung Ambu Salsi teh harita kacai we katampian. Duanana harita teh katampian. Sidengkeun wanoja anu aya di dinya di bumi teh harita eta wanoja teh nyelang ka mukakeun panto imah anu belah hareup. Tetel eta wanoja teh geninganan mere kode kajal mesejen anu keur nyumput dina balik katangkalan. Ku kitu oge jalma anu keur nyumput teh aya duaan harita ngartieun ku kitu ge. Anu duaan teh harita teu ka mana-mana cicing we dina tangkal kai berjeng ngawaskeun ka eta imah. Sabadana kitu mah eta wanoja teh asup dewe ka jero. Teulilah harita teh Nini Ismi jeung Ambu Salsi geus asup dewe ka jero imah. Terus anu duaan teh harita teh ngalaksanakeun salat maghrib.
Sabrana salat maghrib hari teh ini Ismi jeung Abu Salsi uplek ngobrol di weh jeung eta wanonya. Wan can nyai. Teh nini teh da can ngawanohkeun diri. Nini anu katana Nini Ismi. Jeung ieu nyatana Abu Salsi. Rupi nyai saha jenengan teh. Jeung kamarana si bapa jeung si mama meuni sepi jempling kieu. Mohon mak. Hatur nuhun pisan mate Nini Ismi pengitun ieu Teteh Salsi. Jenengan abdi mah Nyi Cucun mah perkawis pun bapa oge mama pertos tilar dunya mah janten abdi teh ditanya lira we. Teu ka mana-mana di dieu we nyalira. Gitu nya. Ampun atuh bisi teh mah jadi emot kan. Pun bapak jeung si mama gitu tuang ibu ampura we emak teh bet naros kitu. Teu naon mak. Teu naon da parantos lami janten abdi gen teu patos ngemut-ngemut. Nyunkeun pidoana we ti emak nya mudah-mudahan we tuang ibu sakeluargi gitu nya. Mudah-mudahan we dicangkeun dina pakuburanana. Mohon. Mudah-mudahan we atuh. Mudah-mudahan we atuh nyai. Pun bapak sareng tuang ibu teh dicangkeun dina pakuburanana. Mohon turun pisan teteh oge Nini. Sok atuh ayeuna urang tuang we nya da parantos aya. Tadi teh abdi teh ngalalauk sagala kawahangan tadi teh nya kalesan we aya. Sok urang tuang we sasarengan nya mak nya. Nya ambunya. Nyi Cucun harita teh nyadiakeun kadaharan anu geus memang sadia di dinya. Liwet mah gitu. Tadi teh ngaliwet heula sasadiaan. Pikeun naon? Pikeun merangkap jalma atau cek bahasa urang mah meureunnan bisi teh mah aya mangsa tah kudu disiapkeun sagala rupana. Tah Nini Ismi jeung Abu Salsi teh termasuk mangsana. Nyi Cucun harita teh nyadiakeun kadaharan liwetan hari teh dikana bobokokeun terus diakeul terus laukna menang meuleum hari teh aduh dicurulutan hari teh ku sambal goang pedo pisan nya sabada ngabarak mah sangujeng deungeunana Nini Ismi Abu Salsi jeung Nyi Cucun teh hari teh barang dahar menikeun ka balak kecerakan sabadana barang dahar Nini Ismi Abu Salsi harita teh ngoloyong ka enggon harita. Duanana memang geus ngarasakeun tunduh ti saprakna beres dahar teh harita panon ujuk-ujuk rapat. Teu bisa dibentakeun dibenta-bentakeun teh kal hese. Duanana geus teu kuateun ku tunduhnya tungtunganna mah supaya ka enggon koledag-koledag ker we. Nini Ismi jeung Abu Salsi teh harita menikeun ka sarekna teh menikeun ka kerek. Kadenge kerek nage kaluareun ti imah. Nyi Cucun harita kacida bungaheun pisan lantaran dua jalma nyata Nini Ismi jeung Abu Salsi teh geus kerek. Nyi Cucun harita teh mukakeun panto imah terus mere kode kanu aya di luar. Teulilah harita cerelan celik-celik. Aya dua jalma pancun nangtung di hareupeun Nyi Cucun. Nyalikana dedegan nama eta jalma teh umurna teh kira-kira mah 40 tahunan. Nu kayjina nama wajahna teh bewos, anu hiji dina mah henteu. Pangawakan anu hiji mah jangkung berjeng rada gendut, anu hiji dina mah biasa. Pertengahan we kitu, badanna rada begang. Ok harita teh anu badanna rada jangkung, harita teh cumarita. Kumaha nyai, rencana urang teh hasil? Mohon hasil. Tenang we tenang. Alus, ari mun hasil gitu mah. Ari mun hasil gitu mah alus pisan. Da kumaha ieu rencana urang ieu? Nya eta mah kumaha akang we? Rek dibawa atuh ka itu ka pademokan si guru nya he eta mah. Rek di dieu nya teu naon atuh eta mah. Ari kitu cara mah urang bawa we lah. Ka si guru kitu nya. Lantaran eta jalma teh da moal hudang moal jigana mah. Ku akang geus ngagunakeun jurus sirep anu tingkat tinggi. Jadi eta jalma teh moal hudang ku 2 poe eta jalma teh. Geus disirep ku akang. Jadi tenang we lah. Hari ceuk lama Kang asa meningkani di dieu.
Lantaran lamun dibawa ke padepokan si guru, eta jalma teh bawa-bawa atuh. Udang eta apalah tuh. Nilai kana dedeganan nama da, lain jalma biasa ya teh Kang. Kumaha tuh nya ye, jadi bingung ye. Enang kan si guru minta ke orang teh, minta wewe. Hari ini namakeun bae, eta nu hiji di mah rada lumayan lah, aya kene umurna ge 40 tahun masih kene bejeuna we keur si guru mah. Tapi hari ini namakeun bae lah tinggalkeun we di dieu. Urang butuh nage hiji nu tanu awewe hiji deui. Sangar da teh nyai teh. Ngaranna teh cenah Salsi tadi teh. Heeh, tah Salsi. Salsi mah lah orang bawa we, kasih guru ini nama teuneun di dieu. Urang Parogot, urang talian di dieu. Ya kajian atuh hari kitu mah. Sok we tah mah ku akang atur-atur. Ngan kula mah da mung bawana, ku akang we nya bawa. Tenang ya, ku aing bawa. Nya sabada cumarita kitu mah. Musal si harita teh dibawa ku eta jalma. Harkayang ku eta jalma teh harita dipangku Abu Salsi teh sok sanajan jawara termasuk boga ilmu tingkat tinggi, tapi dina waktu harita mah jeung Nini Ismi kacolongan pisan. Teu inget teu naon-naon. Nya sapadana eta jalma encan kanyahoan ngaranna teh Mangku Abu Salsi. Nya sabada kitu mah curilat harita teh ninggalkeun eta patempatan. Dituturkeun ku saurang di harita ngacurilat ngablesat ninggalkeun imahna Nyi Cucun. Nyi Cucun harita teh asup ka kamarna anu dicingan ku Nini Ismi. Teu asa-asa harita siap takak. Kulantaran bisi teh Nini Ismi teh nyaring harita langsung ditotok. Nyi Cucun oge tetela geuninganna lain jalma biasa. Manehanna oge bisa kena ilmu jurus. Sanggeus kitu mah Nini Ismi harita teh di Barogot di talian. Leungeunna harita teh dikatukangkeun. Rat Italian, sukuna oge harita di talian. Sanggeus kitu mah Nini Ismi teh harita cina diuk dihandap. Dihandapkeun dipandeukeuteun dihandap cina diuk. Dicarandekeun harita kana bilik imahna. Sanggeus kitu mah eta Nyi Cucun teh harita ngacurilat tinggalkeun imahna. Kasugri para wargi urang tuturkeun lalampahan jalma anu mawa Ambu Salsi. Nyatana dua jalma lalaki teh dituturkeun habi teh ku Nyi Cucun. Urang tuturkeun ka mana cenah lumpatna. Eta dua jalma teh harita sing belesat sing curilat dina beleg-belegna peuting. Sok sanajan poek da kulantaran geus termasuk jalma anu mibanda ilmu silat anu lumayan gitu. Jadi poek teh teu ngajadikeun panghalang pikeun maranehanana lumpat. Ciling curilat. Belesat. Teu kacaturkeun lila di jalana. Eta jalma teh dua jalma eta teh geus tepi weh ka padomukan guruna. Eta lah padomukan guruna teh henteu jauh ting ti dinya. Setengah jam oge harita teh geus tepi weh. Di dinya memang tempatna teh lumayan jauh ti pakampungan. Aya di tengah-tengah leuweung. Tatangkalan henteu ari gerde mah ngan di dinya teh memang loba tatangkalan. Tangkal kai jati aya, mahoni aya, jeung rea-rea deui. Di dinya aya imah panggung lumayan we. Keur 5 aneun mah cukup. Sampurasun, guru. Sampurasun. Eta jalma harita teh eluk salam. Rampes. Kajiro euy gamrong, kajiro sok. Anu ngaran si gamrong teh harita teh anu Mangku Abu Salsi harita mukakeun panto terus weh asup ka jero saung. Anu hiji dia ge harita teh miluan asup ka jero imah atawa imah panggung. Wah, geuningan aing jen hasil euy. Lumayan we imah masih kene peungkeur. Sok sanajan jiga anu geus rada kolot ieu. Tapi keun wae lah kolot sedik mah teu naon. Bona wios atukan guru sakieu mah lumayan we masih kene bisa diangge. Diangge naon sia? Nya mangsa teh tiasa digegeupan gitu ku guru. Oh heueuh bener. Bisa kene digegeupan sakieu mah.
Dari mana pantus kalahkan ka cicing sana dengan temawa wanoja. Itu mah ayah hiji deui tapi nini. Milih guru hoyong mah dicana ku abdi ge. Itu mah nini protes peot atuh gun guru. Wah, udah ini mah keur naon atuh da teu butuh kula mah. Nya geus sia nuhun ieu. Mane gawe lumayan euy Gambrong. Lumayan euy si Nyai ka mana si Nyai? Wah, si Nyai mah aya di tukang nuturkeun da. Tenang ya tenang. Bah guru tenang. Jelila antarana Nyi Cucun harita teh tepi weh ka imah guruna. Supaya langsung asup ka jero imah harita. Wah, geuningan eta. Sok dieu ka Nyai atuh nuhun pisan we ieu abah teh cida bungahna. Nyai geus hasil ieu mawa wanoja. Wan teh mah aya di mah Nyai ge mancing anu rada mencerang lah. Keur abah gitu. Are mencerang mah padan semangat ka abahna ge. Ya mudah-mudahan we engke mah aya jalmi anu geulis kitu tah abah. Ya mudah-mudahan we engke kapayuna mah. Ngan meureun itu jalma anu hiji deui ini teh kudu kumahakeun itu teh bah. Alungkeun wae kitu atawa kumaha? Ya alusna mah alungkeun we lah kawahangan gitu. Nya. Engke Nyai mah balik deui ka itu. Alungkeun we kawahangan tong asa-asa Nyai da. Jalma kitu mah geus kudu dialungkeun. Teh paeh nu mah Nyai. Pami kita mah siap lah kan guru. Kayak abdi eueuh di ka itu, da di dieu bade naon atuh di dieu mah pamaget hungkul. Heeh, jeung wae atuh. Ya mah ngan saukur nuhunkeun pisan we aki mah ieu. Ya ieu buruhanna ieu Nyai tah. Dah. Eta jalma nyatana guruna si Gambrong, si Pantus jeung guruna Nyi Cucun teh harita mere duit. Nya, ku Nyi Cucun teh harita ditarima eta duit teh. Ari gede mah henteu ngan cukup we keur usaha keur barang dahar sabulanan. Ya sabadana narima duit anu lumayan gede Nyi Cucun harita teh ngacirelat tinggalkeun imah guruna. Gambrong. Anjeun oge kudu ninggalkeun ieu mah euy lantaran kula kan deuk sosonoan ieu jeung eta wanoja dah. Sok nya aja geus kolot eta jalma ya lumayan lah nya. Anjeun duaan jeung we nyusul ka itu ka Nyi Cucun sarewe di imah Nyi Cucun ka itu. Kan kade sia ulah macam-macam komo nepikeun ka cabak-cabak sia ku aing kedor tah beungeut teh sia. Ya moal atuh kan gede tenang we lah. Tenang. Ya moal atuh guru tenang kan guru mah ulah pikiran goreng atau ka goreng deh. Ya geus ayeuna mah ulah miosnya kan guru sok lah selamat bersenang-senang kan guru. Selamat bersenang-senang kan guru. Ulah duaan miang ieu kan guru. Jeung geura mandog anu kan sia. Naon di dieu jeung itu. Si Gambrong jeung si Pantus harita teh kaluar ti imah guruna. Ya sabada kitu mah cirina. Si Gambrong jeung si Pantus harita ninggalkeun eta patempatan. Guruna si Gambrong harita teh jadikan eta jalma nyatana Bu Salsi teh ya. Tilik mah. Eta lambu Salsi teh geuningan geulis sok sanajan geus kolot gitu. Wajahna katingali manis, kulit oge teu ari nepikeun ka koneng ombyang mah. Sawa mateng kulitna teh, kulit Ambu Salsi teh. Wah, sok sandajan geus kolot ieu awewe teh alus pisan ieu geulis ieu. Beuceun aya jam sabaraha ieu nya euy keun wae lah teu kudu nempo jam. Kira-kira mah teh sadeureuk budak pada jam 8 peuting. Heueuh waktuna ieu. Eta jalma anu can kanyahoan ngaranna nyatana guruna si Gambrong jeung si Pantus teh harita ngaragamang harita dek nyabak eta wanoja. Tapi can oge nepi kana badan Ambu Salsi harita kadenge aya jalma anu seuri di luareun eta imah. Wah, aki-aki peot teh kalahkeun hayang kikituan naonan wae. Aki-aki tujuan mulut, aduh. Mentong kikituan ki geus peot kitu malah.
kita kudu tobat ki. Kudu melampah kana keadaan dan kana kegorengan ki. Kena sadar ki. Si Aki hari teteh ngerajuk kaget. Aya sora anu can ketinggali cirimna. Wah, siya coba datang gitu goblok. Siya sebenarnya. Yo, delekan wajah siya. Delekan banget siya. Ku aing ditalapong siya. Talapung atuh keluar ari hayang nampa banget aing lagi. Hok keluar. Wah, nih teh ngelawan kuring. Ngelawan aing ngelawan kuring. Bebas ya. Naik aing naik kuring we kumaha kuring. Buang kawara siya. Setan teh ngaganggu siya ka aing. Eta si Aki teh kaselen oge. Aya jalma nu ngaganggu ka dirina. Si Aki hari teh keluar harita barejeng terus seluak liuk kenyangan cirim eta jalma anu nyengsirikeun ka dirina. Ulah mah aya di dieu kieu wae. Di dieu kacerita. Pira aku teh kaciri cenah mah jawara. Ya kuring mah di dieu. Si Aki hari teh luak liuk tetelacan manggih hiji jalma. Sorana mah aya. Tapi unggal direret eta jalma nama eueuh. Terus ngareret kana tatangkalan eueuh deui. Memang luar biasa eta budak teh. Eta budak teh anu taya lian teh si gelap. Si gelap harita keur kabeneran we ngaliwat kapala bahdinya. Dalam untuk kabeneran teh mah wah nasib ambu salsi teh terancam bakal digadabah kahormatanana ku eta aki-aki nyetana guruna si Gamrong jeung si Pantus. Goblok, siya tadi mana tuh sok? Keluar. Montong nyumput wae siya. Urang buktikeun jeung da we kurang tarung. Siya nu bakal unggul. Nya urang atuh bakal unggul mah wae. Aki mah geus bewot teh kulang masih kena ngora. Mampu kering leukeun aki mah. Ku sekali gebrakan agen amru. Wah. Buang kawara siya. Yo, keluar goblok. Keluar siya. Cirina celik. Si gelap harita teh pancun nangtung di hareupeun eta aki-aki. Iya kuring ya. Ketempo tuh aki abah. Bang kawara abah. Si Aki atau si Abah harita teh mencerong ka si gelap. Tetep padana seukeut pisan nempotang tungan hiji budak lalaki anu jeung barejeng suranga serengeh barejeng netep deh ka dirina. Gue geninganan budak lalaki anu bocikur geuning datang ka dewek teh. Aduh ari budak lalaki bocikur kieu lah, ku sageprakan oge bakal nyengled ku dewek. Oh, majulah. Montong lila-lila orang ngadu jiwa jeung dewek. Lantaran siang geus ngaganggu kana tindakan kula. Dina penting ayeuna kula bakal suka anjing eta nu jaari ayeuna sia kala ngaganggu ka dewek. Bangkawara pisan sia. Ieu mah aki-aki 7 mulut bocikur. Karahkeun ka hayang merkosa. Pamai ki dosa kitu teh ki. Oi, sing sadar atuh ki. Sing inget oi ka incu. Gening sia. Sia. Cilung. Si Aki harita teh loncat barejeng nonjokeun beureup katuna kana sirahna si gelap. Tapi waktosna parantos seep komdang. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-58. Semangga ujung katun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.